Kangjeng Rasul, cucu Kangjeng Rasul hiji aya nu ngaran Ali bin Husain. Kangjeng Nabi boga incu ngaranna Sayyidina Husain. Sayyidina Husain boga anak ngaranna Ali, jadi Ali bin Husain. Geus berarti ka Sayyidina Husain teh incu, ka Ali mah ta Ali ngaranna buyut. Jadi buyut Kangjeng Nabi eta ge kaboyong saat eta. Nah iyalah anjeunna keur panas muriang luar biasa syadidal marad. Dibaringkus lantaran Ali teh termasuk gagah. Ali teh termasuk pohara jasa dibaringkus dengan teh dihijikeun dikadiekeun jadi naon kitu ngaranna ditalian. Dikadiekeun geus teu berdaya jasa. Diboyong. Kemudian gitu nu diboyong teh deui ieu gitu Zainab binti Ali. Di Sayyidina Fatimah, jadi kang non gitu Siti Zainab ditikah gitu ku Ali, na ye gaduh putra ngaranna kita Sayyidina Ali kawin jeung Siti Fatimah, kemudian boga anak ngaranna Zainab. Incu tah Kangjeng Nabi maka Siti Zainab teh incu, lain Zainab putri Kangjeng Rasul. Aya Zainab putri Kangjeng Rasul ieu mah aya incu eta ge sarua diboyong deui. Dulurna ngaranna Ummu Kulsum. Aya Ummu Kulsum putri Kangjeng, aya incu. Kangjeng teh boga anak opat. Hiji Siti Zainab, nomor kaduana kitu Ruqayyah, katiluna Ummu Kulsum, kaopatna Siti Fatimah, tama putri-putri Kangjeng Rasul. Ngaman ngapalkeun eta atuh daripada ngapalkeun anak oma Irama mah. Tah. Sia mah ka anak oma nyaho. Ka putri Kangjeng Rasul kurang nyaho. Lumantak saliru mana anak mana incu atuh teh nyaho jeung di dituna. Jadi hiji Siti Zainab, nah anu marilu kabeh ka Madinah, anajan Panderi, nomor kadua Ruqayyah adinata, nomor katilu adina deui Ummu Kulsum, nomor kaopat Siti Fatimah, ta eta mah putri Kangjeng Rasul anu geus dijelaskeun bakal jadi penghuni surga ku Kangjeng Rasul. Geus jelas ta mata. Nah ieu Sayyidina Ali nikah ka Siti Fatimah. Nah, boga anak deui dingaranan ku di Arab kos kitu di Arab mah dingaranan deui eta Zainab. Padahal Zainab teh putri na ieu mah incu Kangjeng. Nah, kemudian aya deui ngaranna Ummu Kulsum incu tah mah diboyong sarua. Aya deui ngaranna Sukaina. Ieu mah putri daripada Sayyidina Husain nu kadua. Nah eta tah diboyong Ummu Kulsum naon kitu Fatimah jeung Sukaina. Fatimah incu. Fatimah jeung Sukaina putri daripada Sayyidina Husain. Eta ge sarua diboyong. Nah ieu wasaqal pasaqatu ba'hum rusal qatsla. Oh, ditinggalikeun diboyong ditongton luar biasa. Ieu nu bakal dibunuh, turunan Kangjeng Rasul teh dibeakeun kabeh. Supaya geus ulah aya turunan Kangjeng Rasul. Ngan untung ta eta tanu ngaran Ali mulia. Sehingga manehanana saat perang dahsyat luar biasa, lain embung perang muriang parah. Geus kulantaran muriang parah teu milu manehanana mah geus kabeh dibunuh memang sengaja ieu mah dibeakeun kabeh, bea kabeh nyana seserian. Selesai Kangjeng Rasul. Selesai Muhammad turunanana. Moal aya nu timbul deui geus kuari mati turunan Muhammad. Geus teh aman nyana horeng aya nu tadi gering teh eta teu milu perang. Mantap gering teh aya hikmah. Ji atuh gering teh aya hikmahna. Tah nu batak mun urang dibere gering tinggal urang konfrontasi jeung tafakur naon ieu hikmah. Naon ieu hikmah teh? Naon ieu hikmah? Tinggal kitu bae. Lamun bapak urang gering naon ieu hikmah? Pasti bae. Hikmahna pasti aing kabagian ya. Nah, kos gitulah. Jadi Gusti Allah dimuriangkeun digeringkeun parah. Sebab lamun muriangna setengah-setengah putri, cucu, putra Kangjeng Rasul pasti perang teh luar biasa. Lantaran deuleu abahna, deuleu akina perang teh geus jadi lalab. Geus eueunana perang paeh di medan laga teh geus amis jasanya nama. Hayangna teh perang paeh hirupkeun deui, perang paeh hirupkeun deui, perang paeh hirupkeun deui. Hayang kos kitu bae ta turunan Kanjeng Rasul. Mantak datang ka kuari dahsyat jasa para habaib. Para habaib teh moh nya nama lamun ditah perang siap, mas lu duluan dah.
puriankeun ku bisa goreng aya rahasiaan nanti timbul ti dieu bakalna anak incu Kangjeng Rasul ambalaya ka unggal negara dan aman sanggeus kabelah dia gede terus anak kawin timbullah anak cucu ieu ka dieu ke unggal negara kuari ke Malaysia ke Indonesia terutama wah turunan Kangjeng Rasul ieu lamun teh aya turunan Kangjeng Rasulullah wallahu a'lam nah ieu bangsa wali sanga na eta turunan Kangjeng Rasul terus kebelah dia ada para habaib nu baheula di Jakarta jadi mufti Betawi Habib Usman eta wah luar biasa kemudian Salim Jindat Jakarta pohara luar biasa terus unggal negara homo kebelahan Irak Iran terus cucu Kangjeng Rasul teh tersebar di mana-mana. Ieu mah keur carita anggeus-anggeussan ditumbangkeun baheula ku para pasikin ulah aya turunan Muhammad sebab satungtung aya turunan Kangjeng Nabi pasti timbul perang teu meunang aya munkarat bari ge alhamdulillah ngan teu kuat bae di Indonesia teh geus wah pohara jasa jadi mah sarua jeung urang nembragan gunung encan waktuna ngan kakarak ngomong doang mau liwatin ngomong tewak bebeskeun sebab naon lain urang Indonesia nu menguasai Indonesia tapi orang bule lamun urang Indonesia bae nu nguasai Indonesia nurani urang Indonesia mah deudeuh jeung nyaah moal datang ka kumaha tapi tekanan ti luar tangkap embung urang nangkap awas si anak wae ditangkap jebrus seri bae nya ngarokok surutu nurut sia kai iyalah di urang mah kos kitu namun urang nyaritakeun Indonesia waduh capek ngan tetep tenang bae memang perputaran dunia mah kieu jeung kieu ke geus aya deui nu bakal timbul nu bakal kitu nembongkeun tajih Indonesia ujianana muringkak bulu urang barat ge heuleuh manehanana teh sieun curugna bakal lancip jasa ujianna serang memeh serang orang tinggal nungguan baik secara internasional na orang nungguan Imam Mahdi secara nasional na orang di negara orang ge sarua keur nungguan gitu kesatria sebab geus rusak jasa kuari pemerintah geus arah jasa kana bener bangunna teh abrut-abrutan nu kos kara itu gen bae deuk datang ka mana geulanan angon bae ke kuari keur aya engke ge bakal insyaallah lain lalagaan hayang ke di Indonesia mah ulah dikira tuh antak sararia bae kuari geura asah golokna memeh perang atuh pencit-pencit nu aya di dinya kotok saha bebek saha pencit deui mah keur carita masalah kitu cucu jeung buyut Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasahan kana bakal terbunuh ke bakal diceritakeun wa kana Muhammad bin Hanifah wallahu